lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng lempeng maca sholawatna carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah dihitungan, tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat tur nyaho kana makna sholawatna baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung eueuh nu teu seunit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seunit urang hudang teh urang hudang seseunitan aya keneh ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah nikmat jeung moal poho-poho eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho kula bulan Ramadan wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama urang carita di Haji Afif kelompok Saluyu nyaritakeun hijrah sebab Allah nyieun dua imah ka urang di akhirat, hiji imah di sorga, kedua hiji imah di neraka. Kedua atuh kudu diluruskeun melalui hijrah make akhlak anu sampurna, akhlakna nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaagungan Kangjeng Nabi diucapkeun ku Gusti laulaka lama khalaqtul aflak. Bahasa pangagung pangalem ti Gusti. Maulidan katilu sora doa doang kamari ieu ge sigara mualilat urang mantes malam ya di mana ya ka mana deui mauludana ka mana Muhajirin. Jadi Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlakna anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Ieu ge aku dengan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah atuh mahal hargana, komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjeun teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema.
poek peting jol panon poe nu kasep kaciri kasep nu geulis komo nu geulis marada remeng-remeng yang dekna kadeuleu bae hideung kadeuleu kadeuleu ku panon poe mah kabeh isuk-isuk begitu panon poe timbul ya Allah eueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh eta panon poe kasorot kabeh ku panon poe anta Syamsun. Nah begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu si eta sarua kadeuleu rek lupat ka mamana ge sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara atuh ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah Masya Allah. bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia tapi Kangjeng Nabi menyorot bisa nempo ke alam kubur sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat bisa nempo surga bisa nempo neraka ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah waka sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sadunya urang mah nyorot teh sakabupaten heula Luhur teuing sakabupaten mah sakecamatan ulah sakecamatan teu lega teuing sadesa desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT RTG ieu masih keneh panjang jeung lega teuing saimah bae pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam teu kasorot tak ku salaki teh di imah teh kitu keneh salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean eueuh adab eueuh akhlak atuh salaki ngumbara tadi imah nang nyieun nyana nu ngari nu mere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teu kasorot pamajikan teu kasorot ku sinar salaki teu kasorot ku sinar pamajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malun di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Sok gerage urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana. Nya dan deuk nyidaran di dieu. Masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut. Orang rese. Masyaallah karim saki urang boga pamajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asa tah sidah mantap belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri ba eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus tetangga subuh kakarak anta syamsun doang padon poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangjeng nempok ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng nempok ke surga sorotan Kangjeng mantak ulah hese-hese orang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha kiai ulah loba-loba sampai sapeting 4444 jasar emang sia mah kos kitu oh dibere 4444 teh agoak 444 loba ting 44 loba keneh opat nah dasar siapa neraka opat nek sinaran kumaha Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae lah geus bodoh teh kumaha Bang Haji bae nya tah ieu deukeutan Kangjeng Nabi teh anta syamsu sinar Kangjeng Nabi pohar belajar tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener guruna nu bener salah guru bahaya salah guru bahaya sia boga guru Mbah Google aya jelema bangsawan boga anak ku dedeh jeung nyaahna dididik anak teh bahasana supaya sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda aya bahasa teh lamun ka batur beda ka urang beda urang nanya ka batur mulih ti mana ka batur tah jang urang mah wangsul ti pasar Bandung henteu meunang kieu mulih ti mana oh abdi mulih ti pasar eta teh sopan teuing ka awak beda urang nanya gaduh putra sabaraha jawab ku urang oh anak opat jang urang mah anak opat tah beda lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan oh lamun urang oh ieu teh putra abdi sopan deui oh kok mau ka Haji Pendi mah ieu saha ieu mah penjahat abdi tah jadi beda bahasa teh Bandung dah terus Garut Tasik Ciamis masyaallah mantap lamun urang Tangerang boga kawauh ulah ka urang Bandung urang Karawang bae bebeakan itu siapa sok kaju seuri aa ya Allah eta geus disebut aa jang neng teh motor masyaallah aduh diomong deh aa bade ka mana mobil jang neng mobil ya Allah ekeng bade ka mana ekeng eta ku bahasa BG ya Allah betah aduh coba di mah Haji Pendi di kemana tuh sia di kemana tuh sia kadengena ge lain deui ngegeleger kana otak galedeg asana perasaan iya cerita urang abdi bade tuang heula bau kasorangan sopan amat ulah tuh ka batur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta Parahyangan ka urang mah tulah tuang kayak adik aing deuk nyatu heula eta pondok eta bahasana
geus eueuh jang batur, eueuh jang urang, eueuh jang kolot, eueuh jang nu ngora urang. Tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah. Teu betah, bahasa urang mah ngeunaheun bahasa sia aing bae. Asana seubeuh bahasa teh. Nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak. Biasa dididik bade ka mana itu kan. Ya upami ditaros ieu pun ramah kan geunah dididik. Satu ketika nyana dididik, "Bah, mama hayang kieu ulah kieu." Cek nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi. Hayang kieu teh nyanyi. Oh nyanyi. Jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi. "Mama hayang nyanyi." Tah berarti kieu. Oh sopan. Ini satu. Geus bae nyana asal, "Mama hoyong nyanyi." Dianteur ka WC. Eta bahasa sopan jasa. Sopan nyanyi ka kieu nyanyi. Satu ketika bapakna ka Mekah, pan nyana diurus ku Nini. Nini na ngurus nyana peuting. Pas peuting teh ngomong, "Nini hoyong nyanyi." Gandeng. Tuh gandeng puting-puting nyanyi. Cek manehna ipan beda cenah ieu mah ieu. Heuh. Ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke. Bisa ditahan ku nyari tapi kan kitu katahan. Nini hoyong nyanyi pisan. Ih, gandeng tetangga kumaha? Ulah. Teu kiat hoyong nyanyi. Ai teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil Nini bae cek dia. Oh kenging mangga waduh dikihan wer. Tah eta teh salah guru eta nu kos kitu teh tah eueuh di parahyangan ge ai kiih kudu nyanyi mah tuh eueuh paling ge kahampangan. Tah eta ngaranna bener guruna ieu mah atuh salah guru tah nu mantap korban Nini. Waduh, cek jana ieu boga inju kieu teh. Aing menyanyi kieu nya salah guru. Teu ulah salah guru. Komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi. Masya Allah, Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu kekenca eta adab ngaranna Kangjeng Nabi itu kajepen malantaran teu adab ayo wan Masya Allah, kula can nyaho mah ngise, Masya Allah, toke tanaon dia. Orang itu pakai adab fokus gitu, makailah adab. Orang lamun reka WC, make suku kenca, lengkahkeun kenca ka jero, sebab tempat nuhina adab Kangjeng Nabi. Macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewek na. Tuh, Haji Pendi bagus ya doa ieu. Pake dahar. Salah guru. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Heuy, doa naon teh? Urang ngalindung tina setan lalaki, setan awew kan bagus nya teh. Eta kan salah guru. Salah guru tak ini ya Allah ya Rabbi mantap bentukna hajo kos kieu. Salah guru. Kau ka masjid berarti kan suku katuhu. Terus maka doa Allahumma ghfirli wa tahli abwa rahmat. Nah, etalah aya cara-cara. Ka WC wayahna sing hade. Sebab di WC mah eueuh malaikat
mantak sing hade di WC ulah lila teuing malaikat rahmat malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau mantak urang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak nah mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat siji dua malaikat hadir Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi di samping tempatna sengit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir kaambeuk ku malaikat sengit kaambeuna lamun ikhlas lamun teu ikhlas kaambeuna hangru mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meureun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek malaikat bau korung goni mah malaikat ge ngambe mantak teu dibantu ku malaikat sebab timbul di kolbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan mu ikhlas masyaallah sengit cek malaikat dia sholawat ku sengit-sengit teh tempatna sengit sholawat nu kaluar ti urang sengit akhlak sing hade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak nah segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya Haji Pendi teh bebeja ka kula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kudana kumaha ngajotosna kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu mah teh lain penca beurnya tah satu ketika belajar ke Demak ngana kok pencaan di masjid Demak kok pencaan aya nu bisa penca di toel doang gitu saya teh ngaguling ye cenah si ai neuk ngarengkas bebeja mah nya ya penca bebeja waduh guys cakulai guys kajen ieu mah kieu bae heulanan saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi berarti neuleuh muridna kan bejaan si A si B si C pernah belajar di Haji Pendi atuh painya teu pernah seri-seri aja orang guruna nu salah nah ieu si Hade kula ngabejaan si Hade sebab ku ari loba Syiah loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus pugu Persib lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur musi aya nu magahan salat teu usolli mundur tapi sejarah nu ngaji kade ka Cilong oke nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam Buddha milu ngaji aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah TK Muhammadiyah SD SMP SMA Muhammadiyah kuliah Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah milulah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba ku ari jadi resep tatadina tara kunut ku ari kunut akhir alhasil berbalik ti Wahabi ku ari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu Masya Allah
tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah, Persis menjadi ahli sunnah, anu Buddha asup Islam, Kristen asup Islam, Katolik asup Islam, di Bitung mah Islam asup Kristen, dibalik. Naudzubillah min dzalik. Mana geus jadi baik. Pukula lamun dihitungan di Bitung aya, di Cikupa aya, di Belaraja aya, careurik indungna lantaran anak seperti itu. Aya nu asup Wahabi sagala. Aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad bapana, anakna disakolahkeun di Semarang. Ya Allah ya Rabbi, kuari ngalawan lain lalagaan ngakolotna. Kukula titah ka dia tuh coba anakna teu deke. Maksudna nek ngobrol bae moal kuku mah ngobrol lalauna. Encan ngan tinggal ceurik bae ye sing ade ulah sarah guru. Tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng diutus ke alam dunia teh Rek ngalempang-lempeng, rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Kangjeng mak seperti kitu. Lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng, lempeng maca sholawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah dihitungan, tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat, tur nyaho kana makna sholawatna. Baca ku urang teh sapeting, dua peting, katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho. Jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh urang hudang, seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu sarena jeung Haji Pendi. Ya Allah, bareng dek ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi endek teu jadi. Kukula diudag kunaon ieu teu jadi? Aya si eta. Ya ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah, nikmat jeung moal poho-poho. Eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan dararasaan teh kadinya tah lempang ka Puri. Di Puri pas kisoleh aya jalan ka ditu ka kaler. Bagus. Kula ditanya, "Ja ieu mah di Picung. Aya jalan ka mana?" "Ieu ka Madinah." Nah, ka Madinah lempang kula terus. Telila aya Masjid Madinah bener. Ja ieu mah Madinah cek ulat teh. Ngan ditanya ku urang Arab, "Di ka mana?" "Dua anjing enggak?" "Yeh." Ke nu duaan mah waktu ka Solear. Masya Allah, urang Arab nanya asal di Lawang, cek urang Arab teu meunang. Terus neangan lawang unggal lawang ku urang Arab dijaga teu meunang. Cek pikiran lah mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang. Nah, naik ka luhur tek tembok barang di luhur, jelema geus loba turun ka handap. Asup ka masjid. Masya Allah. Ta eta teh impian-impian model kos kitu teh teu daek poho. Padahal mah ka Picung mimitina. Di Picung aya jalan ka ditu. Tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka. Bareng jeung si ieu. Ya Allah ya Rabbi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, malam ieu moal panjang sim kuring nya ya geus karasa deui tah rada tiris deui. Tinggal urang malam berapa sugan sehat. Kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada.
mantap geus catat Kangjeng lahir ke alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu alam anu jelas muludan tah kos kitu lah ya kayak insyaallah ulah sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka kafir asup ka neraka disiksa dibeulem di neraka nyanakan nyebut Allah Allahan Allah kafir wabeh kafir Allah ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleum di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantap kafir di neraka bari disiksa bari Allah di dunia mah nya tilok nyebut Allah tah sebab di akhirat nya nyebut Allahan ngeunaheun tadi di nerakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allah na Allah hingga hayang balik deui nya ka dunya endek iman ku sebab Allah teu iman tetep disiksa ngan kulantaran nyana Allahan diturunkeun saeuti panasna eta rahmat Kangjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba Masya Allah sebabna Allahan tah lamun teu Allahan di akhiratna di narakana ieu beuki kenceng siksaanana oh aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhiratan ke Allah disiksa man terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeuti coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana asana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngridit ya eta mah ka neraka heula lah tuh aja culak cilet kitu bagona nah ieu bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ge bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.